Balik gawena ayeuna mah arek olah daging sapi heula. Besti tenan teh garak nepi ka imah tapi ieu nempo boleh. Menang pamere umi arek dibagi dua heula jeung ami. Soalna lamun ku tenanah hungkul mah moal erep besti sieun buruk. Teh nu ujung-ujungna mah lebar we teu kadahar. Ari tenanah mah opat siki ge mahi da jelemana ge kur duaan anu beuki teh. Dituluykeun heula nyiuk bea soalna encan nyangu tadi teh. Setengah liter ge mahi meureunana moal loba-loba teuing sieun teu kadahar. Soalna pan tenanah mah teu unggal poe di imah. Nyanguna anggeus mah tuluykeun minah-minahkeun heula ieu daging sapi. Lain dipinahkeun kana jero kulkas tapi dipinahkeun kana jero presto arek di presto heula. Lamun langsung diolahkeun apal meureunana daging nu kieu masok lia. Heueuh matakan ai teh nanah mah olah daging sapi kieu teh dikulub heula na presto ame hipu. Sagayung heula we caina mah cobaan. Tah lamun teu mahi karak we ditambahan deui sagayung jadi we meureunana 2 gayung si caina teh. Ari cenah eceuk batur mah sieun lamun olah dina presto. Sieun meledak cenah ai teh nanah mah daah biasa wae da meureunana geus kabiasaan. Tapi da bari geus kabiasaan oge pernah meledak presto teh besti. Makana ayeuna mah mun make presto teh geus rada sabari nempokeun eta si tutupna muter. Eta tutup presto anu leutik geuninganan teh nanah teh arek unboxing heula geus apal meureunana nya tina dusna ge eta teh paket naon. Jadi moal dibuka kabeh geus we sakitu mahi. Sabari nungguan si dagingna asak teh nanah oge arek ngadurukan heula runtah nu geus ngajam. Besti didedet-dedet dina tempat sampahna teh meuni hese geuninganan jadi we wayahna imah. Lantaran ngadurukan ge arek di dinya jadi si motorna teh dieserkeun heula. Jaga-jaga we tina seuneu bisi nyameuran. Biasana bujang teh nanah nu ieu mah sok rada gesit lamun misalna waktuna ngadurukan runtah. Sok sabari ngoprek teh geuninganan. Ari asal nama ngadurukan runtah teh ti belah handap tapi da kulantaran di dinya aya namu kalakai garing anu geus lila. Jadi we sakalian ngadurukna teh ulah poho si tempat sampahna oge pakaian di plastik besti ameh babari miceuna dituluykeun nyieun bumbu ajang daging sapi. Nah benerna mah ieu teh nyieun bumbu ala kadarna saayana soalna eueuh daun jeruk, eueuh daun salam, eueuh daun sereh, daun sereh buah sereh apa naonnya sereh pokona kalaja-laja jeung jahe eueuh besti teu dipakean. Tadi teh si presto na teh geus dipareuman geus ditiiskeun geus teu ngajorojos deui tinggal dibukakeun. Pas diilikan ternyata ieu teh si daging na teh geus hipu besti bari jeung caina loba keneh ieu teh campur jeung gaji. Lain gaji bulanan tapi gaji sapi. Ari gaji bulanan mah assalamualaikum waalaikumsalam lamun gaji sapi mah rada melag dikumbahna ge parebotna teh. Kulantaran si daging sapi na teh galelede teuing jadi ayeuna mah rek dipotongan heula ku teh nanah teh dibagi-bagi heula jadi babara potong. Motonganna anggeus mah ayeuna urang tuluykeun ngolahkeunana. Biasa aya iklan heula sakedeung lamun arek barang olah teh. Asupkeun bumbuna kana minyak panas kerokan di ka titik penghabisan ditumis nepi ka asak modelan kieu nya iklan teh aya deui. Sakuduna mah lamun geus kieu teh dibanjurna ku cai panas kuahna teh kulantaran cai panasna eueuh jadi ku cai haneut teh. Asupan gula beureum 2 genulnya ari teh nana mah resep amis terserah we ari mararaneh. Bursutkeun kabeh daging sapina tuluy diuek-uek. Ari olah dina kate leutik teh kieu hungkul besti rada hararese dibalik-balikeun teh. Tadi teh pas diasaan kurang uyah jadi diuyahan tuluy dipakean santen meh teu katempo pucat teuing geuninganan tuh ari di